Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo baraya Sunda-Sundayana. Penak deui sareng abdi Kang Wahyu nya. Dina channelna Tataros Kanu Ngartos. Pagila oge baraya Sundayana. Ieu Tataros Kanu Ngartos teh. Ayo subscribe dan tentang film oge, subscribe, like, and comment ya. Nah, gitu pemirsa, janten sepados teu nya kolong ti kana waktos. Kita iya host anu terkenal pisan nya di daratan Ranca Ekek, guys, Ranca Ekek. Mobil teh kelah disebatkeun ku nyalirana panginten nya. Pokona mobil teh Ranca Ekek, ibu kota Nangder. Tah ieu host teh tos malam melintang ke Eropa, ke India, nyaeta ngarit begitu. Ayo tuh yang orang panggil kenuinya. Sepada setelah meeting ya pemirsa antosana. Mas Asep di Ranca Ekek. Aduh, kumaha mah? Main ngarit. Bukan sorangan mawa. Iya pemirsa, Kang Asep teh nya anu kamari stres dugikeun ka tensina oge 210 per hiji. Nah, bakal tinggi stres menginternya ada mungkin abi duka kumaha teh kita ngebahas naon ayeuna kinten-kinten Kang Asep. Oke lah, kalau bakal ngebahas ya. Anger mana ya mah? Siu anger gitu filmnya deh. Rokok bisa sorangan, ingo gitu di sorangan. MC jauh-jauh di Sumedang di beri kopi mah, terus aku kira Ninyu tuh kasih neneng mana nyukeun. neneng aya neneng. Ngomong-ngomong, ya ngomong-ngomong udut. Tadi diharap ditanya orang ku aki-aki. Naon cenah? Yang ari manes na udut wae teu sieun pae. Tenang we Pak, dari mana korek ceng teh pae. Bodoh ieu. Ya aki-akina kumaha ayeuna? Alhamdulillah. Pae udutna udutna pae, da teu mau korek manehna mah. Korek nyul. Ieu kumaha ieu teh aya naon kitu teh dina Jadi, oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Tepang deui sareng sim kuring Kang Asep leuweung nulingin di Ranca Ekek. Salaku host di Tataros Kanu Ngartos. Jadi ayeuna teh ya bakal kedatangan tamu jauh ya mah di daerah Tasik. Tasik Lain Kesultanan Seloko lain. lebih Nya, tapi tamu di dia mah tarawih. lebih Ngan ngarotak dah dia. Dareukeut kira dia. Ye tamu nanti ye. Identitas nanti lah. Jalmina Mang Kasep. di Abi. Tanggal lahir nate tanggal anu ulang tahun nate pasti dirayakeun ku sakabeh dunia ieu teh. Nah, Da lahir nate tanggal 1 Januari 1888. Alus pisan eta kolotna. Jika nama geus direncanakeun, tak gitu oge. ieu menang itu. Menang itu. Supados teu nyangkorong kana waktu. Urang geroan wae gitu. Gerohan we, nah tadi tos aya di luar. Heula, tinggal heula ieu nu lalajo we sabaraha puluh. Karek teh 120 jelema nu lalajo. Tangke 200 panggil teh. Minimal 500 lah nu lalajo urang geroan. Pamikeun itu Baik kalem we. Ame penasaran gitu ta. Orang Tasik ieu mah. Orang Tasik mah pasti arapaleun, meureun. Make meureun da di situ wawu. bisa wae coba. Kayak naros kita bikin ya. Oh, kumaha cenah? Tasikna paling mana? Tasik nate di Palimana. Mana Tasik di mana euy? Sodong. Di Sodong. Lain batak naon Cikurang mangke pas podcast nanyana lain kayak ayeuna. Sampai ngagok asih wadah. Urang sambut wae ye.
bintang tamu nu ayeuna. Tapi saya mah ieu iklan heula nya. Kemana sih? Ayo Heeh. Rek kaundangan tapi teu ke sepatu. Daerah aing mah. jauh-jauh jangan sepatu ke batu. Ya urang ge loba dagang Di mana? Perasop. Terusop. Sepatuna hade. Wah, oke. Harga bersahabat. Harga merakyat. Tapi bersahabat. Kumaha cara meulina teh? WAW ka Perasop. WAW Perasop dihandap ke WA. Oh, iya nomor teh. Nya ke aya dihandap. Oh, siap-siap. Di handap di Oke. aya. Pokoknya mah Ulah jauh-jauh ulah ka saha meuli mah. Wah, bener euy halus barang-barangna euy. Terjamin mun aya goreng goreng Keren. takut Pesan langsung kurang ya 2 ya. Wah. aya diskon Siap. aya diskon. Non, bro. Ya. Mau diolah sepatu 2A. Perasop menyediakan bermacam-macam sepatu buat olahraga, buat jogging, buat futsal, buat lapang bola besar, oke. Bermacam-macam ada. Harga masyarakat tapi kualitas pejabat banyak bermacam-macam. Pesan sekarang ada WA-nya di bawah. Mantap, kerennya gak habis-habis. Nah, pemirsa sadayana, wih deui sareng channel tataroskeun ngartos. Nya, Asep. Oh, Tong hilap, subscribe, komen, dan like. Kumaha ieu bintang tamu aya? nya Datang wae. kurang geroan we nama bintang tamuna anu lahir tanggal 1 Januari 1988 orang Tasik. Mangga langsung we kalabat. Jani Hari Ashari. Assalamualaikum, Lur. Waalaikumsalam. Lur. Sehat kamu yuk? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Sehat kan? Alhamdulillah. Yuk, abdi teh, kadi teh, ayo ngundang, Saan ngundang maneh? asal teh gitu nya. Di Langdeur sana. Nya ieu. Oh, dia. Tapi abdi teh kenal kak Anjeuna gitu. Ieu teh. Abi gitu wow. Kenalan gitu. Kenalan dulu tuh. Kakak tuh enak kenalan kan. Ya roblong. Mana terkenal ka urang? Bos fenomenal gitu. Ieu teh host terkenal seakhirat. Oh. Abdi teh kenal jalan lagi. Dan hadir komisi kontrak. Sabar. Kepada simpel. Panggil kodrat, kodir. Nah, Kami teh hilapnya, abdi pada sakai hilapan. Marusak barang pisan kita geus dibubur bareng, bubur bodas, bubur hejo. yuk, ayo bener Jo. Puntennya kalah yuk. Bisa bilang sesalaman wah. Acara lebaran ya. Kelak. Mana salaman yo? Geus divaksin acan. Tanya lah. 7 kali disuntik nageta anak ieu. Jadi itu sahabat ditanya Maneh. Oh, Maneh. Wah, donong ge. Pan mana teh geus teh gaji wah teh. Ayo, gimana datang jam 12 nasi ka dieu? maksakeun. Ih, Sebenarnya aya cuan di pagi maksud abdi teh diundang. kurang minggu kamari kosong weunang-weunang garing. Demi Allah balik teh mau kopi we hiji. Insya Allah poin nya. Apa kabar kami moal? Mau Asep. Oh, Kang Asep. Asep kodrat. Balik ya aing ye, balik ye. Balik Tong dulu atuh, mau ditanya acara atuh. Kela. Ayeuna mah urang turikeun heula we nya kanu fokus deui. Jadi kumaha Kang Jani di Tasik
ngumbara nepi ka dieu kumaha caritana eta Kang Jani teh. Caranya sayang ngarotulan. Oh ya tuh ya. Kalau itu Aya. Molan. Molen. Aduh. Molen. Sekarang misalnya malam sih. dari naone bawa ka dieu kami jeung lomari-lomarina. Nah, ieu oleh-oleh ye di Pangandaran. Kita mah disodong ya aya. Ayahnya. Aya. Juga di ucing tadi. Ini rambuan cuma beak pugu-pugu geura ah. Oke. Kumaha nya nih? Ah gitu ya Bim. Itu kumaha? Buka bicara. Bari tarisina. Nya kumaha caritana Kang Jani teh bisa ngumbara ti Tasik dugikeun ka dieu. Abi di Tasik juga teh ku milik pangten. Abi teh terus ku pangeran terus kedah di dieu pangten. Sudah diusir. Aya beda. Diusir pangeran. Lain ku pangeran kok mari. Diusir pangeran. Aduh. Sieun atuh diusir. Ayo dilihat. Warung kene. Undut deui wae. Kieu awe. Iya we era Ada tadi nawaran ini copot ngambek. Dek dikeun nu aya jeung si ieu mau acarana sia mah terang modal. Ieu mah kopi ngasaan. aduh kurang pesakan atuh bisa bayar. Aduh eta susu. Ya Allah. Aja modal. Iya susu lagi. Iya. Pada kula leuh. Oh iya. Bisa jadi ager. Kumaha. Sok lanjut bade larusana. Saurna teh tinu info ieu tina Google Kang Jani teh kantos jadi debus. Tiasa debus gitu jadi teh. Bohong juga Bagus ieu. Mie goreng rebus. Eta mah rebus. Rebus. Aduh, bener lagi sorry. Ciri khas orang Tasik. Seri oke punten. Sopan orang Tasik mah. Minimal basa-basi lah. Nah, ieu seueur beunteun ari popos ngaleos. Ada tekanan. Seri wae di dia mah aya lo. Sok ah, bade larus dong. Kabujung waktos ya, bade we di Tasik. Sok Kang Jani teh tiasa nyanyi. Aduh, nyanyi abi nuju serak teh. Mulai we. Nah, atunya. Gatinu ieu mah tim kreatif mah teu balik. Cenah mah ieu artis nyanyi si Den Kuda. Salah deui jadi ieu. Salah. Kela ngaranna teh di dieu teh Jani Hari Ashari. Nah mana teh tukang ngabom. Keluarga Asari. Sana itu. Itu dokter. Hari Ashari. Ah, ini demplon. Keluarga Asari. Samarga. Susula. Minum atuh. Tos tekan susu gitu abi mah. Nama gantung. Abi mah terang ya kemarin kita abi mah canikan. Kalau misalnya abi teh kali sugan aya Curhat. di pelarian jodoh kan. Terus kumaha? Bawa lagi orang pernah ke baturan aya di ditu. Di mana? Baturan di Di Sodong. Oh, lepas pernah kali itu wae. Kalau urang nyasar, aduh. Ulah disebutkeun eta nama. Abi Kela-kela balik deui kan teh mana tadi teh. Jadi kumaha ieu Kang Jani teh biasa ngumbara kita si ka dieu teh ieu. jadi kumaha ieu teh tadi teh naron teh perkawis Ashari. Teu aya nama ieu kan teh mana deui we rumahna. Abi can dijawab terus Ngumbara bae lah eta mah. Penting-penting da lain mun maneh. Lain keluarga Asari anu demplon lain anu ngomong. beda tuh abi mending megang dieu. Sakit. Kumaha badanna? Alita abi misalnya teh begitu. Ya, alit.
Alit Kaera. Sok ya, bujung Bang Abi Badewi. Sok taruh. 6 meter rek balik kan Ayo, balik kok. Bilang kami mau makanya ngantri kene. Abi teh ayeuna teh bade ka Pali Majalaya. Naon? Bade tahlilan cenah waring. Nya eta. Jelasin lah we eta. Yang tadi teh tema yang tadi. Bener-bener nama hati mah serius. Nya mau Terus satu nya jauh-jauh. Jadi kieu awal. Abi teh di Tasik. Keluar sekolah 2017 nya. 17. Berarti usianya seberapa? Aduh, deui. Aya 3 hiji. Atuh maknya 3 hiji. Abi mah katanya kalau teh pedah bewokan. Ya serius muda nih. Terang apa Udah. Iya na WA. Aduh saha Siapa ada orang teh orang mana? Aduh, Orang Tongok. aduh eta mah. Oh si Karsi, Rungkar, Siti. Blok kieu lain ngaran. Tulikan. Kieu, aduh, tang geus wae dia mah kapotong wae. Sok kumaha? Si ieu mah ngomong. Biji lah. Kudu serang geus Sok kumaha. Cenah mah kamjani teh ngumbara ti Tasik teh lebihkeun ka kukulilingan heula gitu. Ka Gimana kukulilingan teh? Bandung, lebihkeun ka Jakarta kantos gitu kan. Abi mah ka Bandung ge ukur dugi ka Cileunyi. Cileunyi, Teh ka Lebet Bandung. Bandung Sumedang. ongko, Sumedang ongko. Untungnya Abi mah di dia mah nyebatna Bandung, sanes Bandung gitu dah. Tentang meureun di kampung Abi mah. Bandung nyebutannya sabab naon cik. Kalangan ku kumis. Sok kumaha ye. Ngumbara teh ye. Di kieu nya teh ngomong teh di Bandung teh. Di Bandung teh. Nya di Bandung Sumedang, Sumedang, Jatinangor. batasan begitu nya. Nya mohon. Terus aya 4 tahun Kang Wahyu. Kang Kodir nya. Kang Kodir. Dia biasa. Itu ya kodratnya hilap deui ya. Asep. Oh, asik. Bisa kontrak. Ieu mah sudah habis. Oh, iya. Sudah asli. Habis pisan Oh. ieu mah Asep mah geus habis we. Geus beakeun ngaran berarti kalau teh Asep. Ah, Iya, Kang Asep abi teh hilap ya. Abi teh kantos ka Jakarta. Nya Nyelerian dambalnya. mohon tah. Tapi kumaha nya abi teh. Kantos bade lebet eta teh dambal teh. Tapi kehalangan kunaon sih? Kunaon? kumis. Kumilik gitu jadi Lain ku kumis. Aisyah. Terus kumis di wae. Milik. Jadi milik. Masih milik ya. Maksudnya jadi main teh kali itu ka dieu nguliling ngalanglang buana neangan pagawean nepikeun ka manehna teh boborot duit, boborot kesang gitu, boborot sagalana. Tah eta Abi teh upload coklat ge meuli CF 50 eta teh. ayo murunya sakieu. Iya. Iya, coklat teh. Dinya mah dia kudu wae. Atuh ada. Iya, coklat teh. Iya. Urang tamat. Lamun terlucu ieu pembawa acara da moal dibawa deui wae. Untungna teh lucu sih goblok. Oh, lucu deui. Naikkeun rating mata paling bawa dibawa deui we. Kayak orang ajakan ke Sodong atunya. Jeung murah. Kudu dungkul jeung kopi gajina oge. Cap nuhun. Cik ah. Tah dugikeun ka ayeuna damel di mana? Di pabrik gitunya. Di pabrik. Sensor kan pabrik Sensor. Eta we lah nya. Jadi di awal nya. Nya dugikeun ka Di Jakarta teh kumaha teh? Jadi Jakarta kita leh ku milik sanes kumisnya. Kelas Abi mah sok kanya nyerian jaminan teh aduh terus. Abi teh terus ngalamar ka PT TET eta. oh eta apal urang ge meureun. Naon abi teh? Abi teh terus bade lebet. Kirang jangkung abi teh. Penek. Nya nya nya. Jeung abi teh tegaduh orang dalam. orang jero. Anjir deui wah. Yang bawa orang jero malah waktu di leuwih itu. Bisa gitu. Oh, dah ayeuna mah bener nya. Jadi
mun urang hayang neangan duit teh kudu make duit heula zaman ayeuna mah bener. Lain nama. Teu sadaya. Cek saha. Nya eta mah bukan salah sahijina gitu. Aya lah bener mah salatan. Ada itulah Milik teh nu rajin sholat. jadi balik deh ka milik. Tah ieu milik teh nu kieu. Turun ya. Sponsor ini sponsor. Aduh, Sponsor bisa sih, aduh. Kumaha rasana? Ngopi deh. Ayo bintang tamu nanti ditawaran. Mau kita namanya itu, Bang. Bubuk ya, Mang. Di sono mah ieu teh pisang naonnya Di Sumedang Mas Reng kitu. Mas Reng. Cilok boang ya. Ya, lucu ah. Iis. Dicobianya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyobian simpen dewe. Tina makan ieu. Subscriber si eta mah anjing. Subscriber enggak usah. Kausan. Enggak, subscriber tolong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ieu molan anu bedakeun duka disayang gitu. Enakna tuh. Aya rasa kacang hijau, pisang aroma, rasa ketan oge aya, segala rupi aya. Terus gimana? Sponsor, main sponsor mah ngaliklan ke Naon tadi teh palimannya? Kamana tadi nya? Nanti jadi kapan dugi ka ayeuna teh Kang Jandi teh damel gitunya. Ya, Dugikeun ka ayeuna tino, dugikeun ka nya bisa disebat sukses lah gitunya. acan sukses. Nyacan cuman yang ngarintis lah gitunya gitu. Ngerintis abi teh Kang Asep, Kang Kodrat. Asep. Bener. Jadi inti nama tinung kata-kata kejadian teh urang teh ulang ngeluh gitu. Ulang nepikeun ka naonnya putus asa neangan gawe neangan usaha ulah ngeluh kita. eta mah ngeluh. Aduh, punten jadi itu. Ieu kumaha ya sih? Astagfirullahaladzim. Punten Kang Asep, Kang Kodir punten. Sini juga ngomong. Astagfirullahaladzim, enggak bisa begitunya. Lamun teu murah di jam wae nya mah. Orang iklan heula namanya ieu supados naon teh iklan tos ngarantai ieu sponsor. Kayak dilajengkeun deui nya tok ka mana-mana di dieu wae. Kemana sih? Heeh. Kaundangan tapi teu sepatu. Era aing mah. Jauh-jauh jangan sepatu ke batu. Ya urang ya loba dagang Di mana? Peralsop. Sok Sapatuna hade. Wah, oke. Harga bersahabat. Harga merakyat. Tapi bersahabat. kumaha cara meulina teh? WAW ka Peralsop. WAW Peralsop dihandapkeun WA. Oh, iya nomor teh. Nya ke aya dihandap. Oh, siap-siap. Di handap di Oke, aya. Pokoknya mah Ulah jauh-jauh ulah kasasaha meuli mah. wah, bener euy halus barang-barangna euy. Terjamin mun aya nu goreng Keren. takut Pesan langsung orang ya 2 ya. aya diskon coba nih. Siap. Aya diskon. Non bro. Ya. Mau diulas sepatu 2A. Peralsop menyediakan bermacam-macam sepatu. Sepatu buat olahraga, buat jogging, buat futsal, buat lapang bola besar, oke. Bermacam-macam ada. Harga masyarakat tapi kualitas pejabat banyak bermacam-macam. Pesan sekarang ada WA-nya di bawah. Mantap, kerennya gak habis-habis. Tah, pemirsa sadayana, uih deui di channelna ngantaros kana ngantos. Urang lajeng deui Kang Kodrat. Asep anjing. Ini siap gua sakali deui. Asep soalnya. Biar mulai katuti kolon. Kenyurian. Balik ya, balik ya. Urang aja balik jauh beli.
Soalnya lanjutkan ya, burit ya, balik. Jadi menurutkan tina pengalaman hidup Kang Jani aya motivasi naon tah kanggo ieu penonton teh ya penonton setia teh ya Iya mah serius abdi mah. anu mangrebu-rebu Serius abdi. siap Perjalanan abdi di Tasik jauh meureun. Jauh. Kan kantos anu luhur. aslinya urang di ditu nepikeun ka Nyasab jam 12 peuting Nanti telepon ke abdi. teu urang telepon Kaset telepon disimpan nomor abdi. nya atos enak apa tadi telepon ku aing Kan kayak abdi orang diundang nih kan. Serius dong Mas. nya Gerak kalau kayaknya ka ayeuna barudak zaman ayeuna anu acan daramal ya. Tong ngobang ngeluh hirup mah ku zaman ayeuna mah jalani. Karena naon? Jadi lelaki mah tanggung jawabnya gede. bener bisa Bisa nikah, kakak SMA aja langsung kenyang. atau sampai siapa nih ku aing ya Kemarin pas sama kali tadi kan. hiburan ya Kaji seri. Bener tapi di sini kumis di sini. Loh, bener abi ya motivasi baru. tong diganggu wae koplok siapa Ayo, tong malu, nunggu keluar sekolah. Lengkah mah panjang kene, kayak abi males sekolah. Mereka masuk itu sampai tersebut. Habis kumisan tuh. sing emang motivasi ke serius teh kita ngabodor wae ini geus beres motivasi kakak mana yang ngabodor nah Ima ya aku tuh. Aduh, udah. Oh si abi yo. Saya sih di saya. Penting ya. Pasti tenang angus abi teh. tiis emosi teh Tiis. Udah. ada di dulu sok waktu urut jadi mah menang bebas rek urut asal ulah mabok jadi mah ulah menang mabok ulah Kalan sabar akal ya, ulah we dibere. Naon? Udah dulu orang itu sok-sok orang kan. Ya sudah kamu. kamu dicopot tah ieu mah disponsor ieu mah tah tong we sisi Serius ayo. Kalau gila dicepet lu gila Kau di masuk lah. motivasi tulikan Saudara. Kalian. Atau bisi. Kayak Aduh. Susu lah. Saya apa? cap Aduh, urang teh angis tadi di dia mah. Ka Majalaya tarik tahilang. Lumayan jarcok nu gelas nih. Astagfirullah. dari tahil. amun tahlil seping ini saru tilap balik Urang mah kumis kadenge lagi amin Oh. penting kadinya Urang mah lain tahil. Lupang terakhir lupang tarikna nih. Tahil urang tahil teh naon sok? Naon? Bisnis hari ini. eta mah dijieun bisnis ibadah Oh, kan balik teh menang hari ini terus iki. Kita mah nujang tanggal kayak bareng kolot cuma 5. Oh, di bawah kosan mah lumayan. Aduh di kosan aja mah. tong nyebutkeun merek seteh temayar iklan teh seteh Astagfirullah. merek wae Oke, ada orang yang motivasi dia. aduh eta motivasi Ayo. motivasi tamat-tamat Cilok doang aja orang. Kebeaknya susah lu. Orang sebelnya awanjang. Ngopi cilok doang. Susu beak, udah orang beak kumaha tuh. Kela tuh ya. Ela Oh bener kan, gak apa-apa. beak Ulang sok teori galak-galak nih. Teori Sudah juga lagu. kanjanya mah jelema pangirit-irit nah teu boros soalnya naon aya saringan napas tuh kudu pake masker deui kanjanya Udah sih, dari ramai ini. Oh, nya. Kami kate awewe kang kodra. Ini manu kan deh awewe. cek batu cenanya geningan ke
Naon teh? Lalaki nu aya kumisan teh pertanda lele. Aduh, jadi kumaha orang Jadi mana di lele? Balik kedua. Jadi lain termasuk golongan buaya. Bisa nu kumisan teh gitu. Orang mending kene nya. Tapi setia gitu nu kumisan teh. Tapi dia orang saurang atuh oh, dari kedua santai. Tapi lamun nu kumisan teh ucing ngarongge. Aduh, untung tadi sadede orangnya. Aing mah Dia orang bisa kembali ke berjalan sih. Tumpang duaan. Kalau isi cieu bewoknya si Asep Pedret teh. Dan berjalan kayak wewe. Terus beli bewoknya laki teh. Jola utah we teh. nah udah oh orang salah seueuh yo. Jadi bisa jadi Lucu nya nama. Di we di edit tadi. Nah, we tempat utah teh. di gara-gara teh dia mah aduh. Awe ka urang awe teh. Eta gigireun mau anjing bodog gitu kan. Ka mana eta teh? Terus kana tai bulung lewe kumaha ieu teh. Bro. Aduh, ribu guys, ribu. Siti lain gaya. Siti mah diulang kade. Ngesang we aslinya ya malu. Sangeun namanya kuike. Urang lucu teh urang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi serius ya orang serius. Nah, geus urang balik tahlilan urang can beres ya. Eta ku gue tahlilan motivasi pertama-tama. Jadi emang keur menang teh duit, tahlilan menang teh naon? Pahala jeung jacok nu gelas teh ya. Garcok sensor can ieu lamun geus ngasese ngirim ieu kitu we lah apa. Jadi gua bawa wae gitu. Motivasi teh kumaha intina nu tadi teh. Tah eta. serius orang teh. Kareu bawa ieu deui ka mana-mana. Yang anak muda anu can gawe sok gawe. Jangan gitu jangan gawe. Urang mah Jadi intina mah lamun urang teu bisa ngan ciptakeun eta pagawean. Intinya memotivasi urang. Lila maneh mah. Lila. Mikir urang teh mikir. Oh, jadi aduh, bener ya. Ya anak mudanya kade ieu. Nu can gawe atau nu karek kalau sakola, ulang putus asa. Yang penting orang daek naon? Bismillah, hiji niatnya niat. Orang daek ngalengka. Daek rezeki kasawe. Paling naon? Adai, apa adai? Apa ada ya apa? Betul kurang aya adai. Cai, colok balik aja. Udah di semua orang di wahai aing. Ngerti itu dia ah. Di motivasi eta cita-cita jadi apa ieu kumaha? Jadi cerita naon kieunya. Teh aing keur nanya tadi pot. Oh. Solusi internetan pun sekeluarga. Buat yang lagi belajar di rumah, Iklan. Oh, Itu. naon cita-cita jadi ini? Apa ieu kumaha? Ya motivasi kican angus. Kayak gitu emang geus eta motivasi nama lah. Jadi baru ya. Uang lu. Nanti Tapi dibarukan kumpul bu. anu sama Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iku Sekali yo dewa. Eta mah urang kami. Jadi kumaha ayeuna cita-cita kaharepna Kang Jani ya. Jadi cita-cita abis serius ya temen. Masalah orang tua ya dapat aja orang tua. Tapi mau seri Kamar kamar hiji lain. Ini ngomong serius ini. Lain lah tuh. Kalau ditanya kan maaf. asal gua. Iya. Maaf. Jadi cita-cita abi ayeuna abi mumpung masih kana basian Yuswanya. Sepuh abi masih araya. Kahiji abi yang ngebahagiakeun orang tua abi. Sepuh abi. Sepuh kang orang Sunda. Mari mumpung aya Kang Asep ngawahyu. Nya geus teu aya mah kumaha? Saya mau. Apa? Caranya kumaha? Urang Tuh, orang lain jadi dinya lucu. lain tapi deui pengalaman urang gitu. Urang hirup enak kieu. Urang teh handeueur gitu teu ngadengikeun pepatah kolot baheula. Kita gua ngadengikeun kolot patah. Kang Asep geus kolot, abi mah mumpung ngarakeun. Pepatah kumaha? Kapan dibejakeun pan aing teh ngadengikeun lamun ngadengikeun mah aing mah. Jijil lah. Padir mana teh ah lipu padir.
dan ieu mah teu konek. Ari cerita maneh naon sia? Nah, mana yang ditanya? Sok ah. Baheula teh abi teh Naon? jadi TNI. TNI. Kieu TNI Orang apa TNI naon? Tukang ninjau Indomie. Sensor orang Baik sugan we pake tong mayar manehna gitu. Tapi teh lulus. lulus kan Dan ka anjir diwai kedua. can Tapi teh geus lulus. TNI Di SMK. Lulus ya di SMK tadi. Tes we ieu, tes TNI. Masih tes TNI. Nyasar jalan. kemana bisa jalan terus Aing oke mulai sieu mah pake jeung linglung. ieu teh anu kamari untuk ieu nu pertama nu diundang semua bener mending urang Ini kabutin kreatifna. kreatif mah Apa teh dibejakeun sih emang murah bayaranana. orang perjalanan bisa nggak ngodir Pas nyasar jalan. sula orang umumnya Kopi lah cek apa tuh kawan. Ninyolan oke. ah sempat eta mah ah isi surang minum eta era 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 cakep era anjing. ulah kasar gitu Anjing sanes anjing. terus bentos Tata naon di Sunda mah anjing teh ieu penegasan kata. Abi mah sanes disebut anjing. Anjing. Lamun anjing teh koma. Lamun goblok titik. Pane ayo mana ka mana anjing? Oh koma. eta mah anjing anjing Teh penegasan kata. Asal kalau diturutan beberapa kalinya. Lain kasar. Beberapa kali kalau diturutan kita awon pisan bahasa teh. Abi bener diserang musik orang. dia mau abi Mohonnya penontonnya maaf ya kasarnya. Tah abi teh nya jadi didinya nu curhat dan urang deui Tentang kamu teh. paling ayo jangan lo kenapa nggak tuh terus Pokoknya mah lamun si ieu teh rame pecat. ya si aing kan enggak ngomong. kasar dia mau gede amoknya saya Ari ambak gede ari modal eueuh anjing. bisa beta ayo kumaha sok atulikeun urang tangis tadi Abi teh jadi TNI nya cita-cita teh. SMP teh dulu si ceritana teh. Ini teh abi teh ka Bandung anu angkot. Nyasar di jalan teh. geus dasar diwan Itu, segitu, ada ukat tuh. Aina sama duluan yuk Aing istilahnya saya tahu masuk kalau ngobrol teh ayo masuk Kang Asep oh goblok. Kang Asep jadi Kang Asep teh cita-citana Urang mah itu naon suram orang mah jadi lain suram. Jadi maksudnya teh kieu denge kedeula aing bener geus tadi maksudna urang teh lain suram gitu. Jadi orang mah mengalir apa adanya lah gitu, menikmati hidup dengan apa Oh, jadi adanya. saya kalau merah gitu. kopi eta teh warnana geus Tapi heueuh oge. saya kalau merah yuk sadar ya nama aing karunya Udah, lahir lagi di hilir pun. Iya, ya acara mulai rame ya, mulai ya dari anu urang iklan heula anu tos. Ieu ya mantri ieu loba pisan ieu mah iklanna aduh sponsorna loba pisan. urang iraha tahlilna tuh Tong ka mana-mana. Ge di deui nya. Mana sih? Ayo. Kaundangan tapi teu bawa sepatu. Era aing mah kan. Jauh-jauh jangan sepatu ke batu. Ya urang ya loba dagang Di mana? pelasok. Sok Sepatuna hade, warna oke, harga bersahabat, harga merakyat, tapi bersahabat. kumaha cara meulina teh? WAW ka pelasok, WAW pelasok dihandap ke WA. Oh, iya nomor teh. Nya ke aya dihandap. Oh, siap-siap. Di handap di. Oke. Aya. Pokoknya mah udah jauh-jauh udah kasasaha meuli mah. Wah, bener euy halus barang-barangna euy. Terjamin naik goreng goreng Keren. takut Pesan langsung orang ya 2 ya. Wah. aya diskon coba nih. Siap. Aya diskon. Non, bro. Ya. Mau diolah sepatu 2A. Pelasok.
menyediakan bermacam-macam sepatu buat olahraga, buat jogging, buat futsal, buat lapang bola besar, oke. Bermacam-macam ada. Harga masyarakat tapi kualitas pejabat banyak bermacam-macam. Pesan sekarang ada WA-nya di bawah. Mantap, kerennya gak habis-habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ayeuna tos di aya segmen terakhir ieu teh ya. Nu tadi tos tataros Kakang Jani masalah kahirupanana ti miti nol dugikeun ka ayeuna. Masih kena nol, tapi aya gedean. Orang enak bakal penutupan dan ditutupna enak ku suanten Kang Wahyu anu hipu. Mangga Kang Wahyu di kawitan. Jadi inti nama menurut pengalaman Kang Jani teh kurang teh ulang ngeluh eueuh waktu keur ngeluh can menangkeun gawe tayangan gawe ciptakeun pagawean anu geus gawe ulah ngeluh tingali batur nu nangan gawe lembangan cari tempat di nu can tangtu menang pagawean nikmati hirup maneh ayeuna supaya tomah buat teuing sakitu ya Kang. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya Tataros Kanu Ngartos. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.